ulah sulit ulah reneh mung burut mung jelasnya na atuh tibang salawe kilo mah wajar lah jeung beda jalma burut mah gagah nek boga duit nek boga henteu ge teu aya jelema lumpang ngeyeungkeung di burut mah mangga kanu bade ulah sulit itu nya ulah incu dengan ta duit kaki teu dibere kanyut leutik aki-aki teu yahan gitu aki teu mah teu gede-gede kanyut coeun incu nya mangga anda di pangkar pilih bade mangga 15 kiloan di tukang lah oh mau burung pesen calana naga juga nama aya dagangan gitu sejarah nate Sahibul Bait saur Allah gitu ieu jelema teh meunang nyieun kami jeung nu kami antu adul amanah titipkeun karamakna saur Allah mihape kami ieu jelema umurna geringna cageurna rejeki jodoh jeung maotna tanggung jawab kami Allah mah kitu mihape hei bapana mihape jelema umurna geringna cageurna rejekina jodoh jeung maotna eta urusan Allah tong pipilueun matak lamun aya hiji bapa insyaallah bingung we di mana rezekina ya budak murtad teh berarti teu percaya ka Allah moal Allah nyieun jelema aya beuteungan lamun teu sanggup jeung rezekina itu manyai kuuk tara ka mana-mana lintuh itu komo jelema anu karomna Bani Adam jauh leuwih mulya tibatan kuuk nama ki keung matak ceuk Allah Allahu dunuka kami bakal ngajadikeun kana naon nu aya dina hatena ta jalma mun hariwang ku duit sangsara we saumur-umur ge sabka hariwang temus dina hate sarua jeung nangtang kasangsaraan tong hariwang itu ya eta diantawisna tumaros ramana ka Gusti naon atuh Gusti nu diamanatkeun ka abdi taya nu kedah emut teh Pak ya sing inget hei bapakna ieu jelema ti kami dikaanjeunkeun teh teu mawa dosa satungtung buuk-buuk acan awas lamun awal akhir ieu budak dicokoti ku kami mawa dosa wayahna bapakna kudu tanggung jawab ieu nu paling berat teh Bu itu lamun dicontohkeun mah bab tasbih diupamakeun kana lawon ceuk Allah tak kami mere lawon bodas sok nek dianggo lancingan dianggo acuk dianggo sorban dipake lapek tapi awas lamun dicokot di ku kami ieu lawon belang komo balik hideung ditenggeulan nun kapiapeanana ieu panu berat teh lain dahar sareng nginumna teu aya judulna rumah tangga teu pabeulit jeung duit teu aya upami bapak gaduh istri entong hiji lah entong gue kuatin 15 nah jelema mulya ukur hiji geus sisit hirup ieu mah jelema kamalacin bea karep itu ari hayang ka sawarga disebutan Rasul apa je kalau inna arsana ka syahida tuh jelema bener tempo Muhammad Rasul Allah jelema bener mah Kang Rasul gaduh istrina ge 12 itu cek Allah syahida itu mereka contoh ke umat Islam itu mah Rasul 12 pandai atuh urang muslimat ka karek Allahumma baga majikan hiji nya mali aku mejeuna 700 Nabi mah selawat hiji urang hiji da lain Nabi urang mah kudu 70 tasbih menepi ka pargat ka karek seimbang jeung selawat Nabi hiji itu ya gaduh istri ga gitu ya mah hayang nurutan Rasul bawa majikan hiji kalah tumang rupa diungu teh bari teu mah anyaran kawin pan ramo teh lumuh mana cingirna mana kalingking jajangkungna curugna mana jempolna kanyahoan nangis boga salaki dihantem ngored dihantem tanur ngaramet monokan nu panjang nepi ka pahili mana cingir mana jempol kalah amuradul itu cek lalaki bari udud bari tangah teh lain da pamajikan da nyaran panggih mah teu kieu teuing gitu nah ayeuna geus diimahan dibere dadaharan kalah kieu da sok ngahulang nama kitu
Dipiceun geus eueuh inung bapakna dirawatan kusut matak sok aya pamagat manu setruk eta teh mikiran komo lamun diparak ku aing diimahan di lomarian ge meni salanganan teh bogoh potongan gitu. Nah ada Rasul mah 12an ge garaya we datara kawas awe urang dog-dog gigi gaju ka dieu tara ngarame terawat ka sawah ka kebon naonan da loh teu nita sak-sak sucruk itu nya lalaki tara aya nu nita sugan butuh pangoredkeun tara eta mah sayong nya ruksak itu matak pamagat mah lamun nyanyabaan geus sangeuk ke babarengan jeung pangajikan teh sangeuk da lalaki jelema normal meureun boga deuleuan nya babarengan kasubang dari majikan urang turun tina angkot nah ngareret nu di terminal teh beda nengang nu urang mentak sok langsung nguliwat lalaki mah ka bujur angkot itu geus teh hayang nganter deui nya ruksak panjingan aing itu ada taya ya wih deui tah Nabi Muhammad mah tadi nage kitu matak saparurah tadi gitu laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu moal aya bumi langit sawarga neraka katit pangeusina komo urang mah ieu mah kagok jijeunan we di jarian jelema teh tama eueuh ting cabakeun ada mal bener gitu di kieu tuh soak ustad ge nya usieur teh ustad dongkap gadi kumaha cenah pajengan abdi mengajak salat teh wat hararese tetangga teh salah maneh tad itu kurang pemikiran tadina ngaguguting nafsu nagu nafsu cek Nabi walayap alu sayan ila bi ilmihi lamun migawe hiji perkara teh tempoh lah pibuaheun moal itu lamun urang rek nyieun masjid papai heula tetangga sabaraha hiji tetangga nu sok salat acenah aya genepan coba nyieun masjid teh genepaneun tanah moal loba ting ruksak modal moal sabaraha gede nyieunna tereh eusina pinuh nu kitu barokah tetangga salat opatan nyieun masjid ukuran 20 ka 20 nya salah ustad sidik eueuh tadina ge gitu nu mah WKD bilih kageu nganting masjid bongkar we sapalih daripada ngelelebar lahan gitu nya kade Islam agama pangbijak-bijak nanti Allah Ta'ala nage itu Allah tuh muji-muji kanu sok ibadah Allah teu ngewakeun kanu tara ibadah naon sababna duana nage buatan Allah Al-Quran nu 30 jud dilebetna teh ngan 2 teu 3 teu 4 teh isi Al-Quran teh inti kentong mapa-mapa sejarah sejen kesimpulan isi Al-Quran nu 30 jud dengan 2 hiji Al-Quran nyaritakeun jalan bener kaituna ka sawarga 2 Al-Quran nyaritakeun jalan salah kaituna ka neraka dengan sakitu cek Allah cek nu boga na inna dina kalimatna ge in jang lain ida beda in jeung ida beda nya ari in mah program ari ida mah instruksi tadi parurah terangeun nya ai program mah urdes ari instruksi mah pajeg matak lamun jelema boga hutang pajeg saja lumpat ka langit ka-7 burung diberi ku RT mun RT nah aya jang-jangan nya aya eueuh mah jore eueuh hiji malah itu tapi urdesna kajian RT muih oge nepe sakaya teh dibere moal dibuih program agama Islam turun ti Allah Ta'ala ke alam dunia khusus ka jelema ti Allah Ta'ala na lain instruksi tapi program in hei jalma-jalma kami boga 2 jalan hiji jalan bener kaituna ka sawarga 2 jalan salah kaituna ka neraka in cek Allah gitu naon in teh sok parilih ka mana nu kira-kira katanagaan tong sok maksakeun maneh kira-kira teh katanagaan mah gitu teh ieu ti Allah nah keki Allah boga sawarga jeung neraka wal jannatu hakun wan naru hakun
kami mah sawarga jeung neraka ngan mangnyeunkeun hungkul eta mah hak marane sawarga hak aranjeun neraka hak aranjeun ka mana we nu kira-kira kabedag kena ustad mah ngomong nanaon oge dalin anuna itu urang hayang ka neraka ya ka neraka da mah ulaheun ceuk aloh gempek gitu nya urang jeung hayang ka sawarga nya kira-kira boga naon hayang ka sawarga kitu murah gitu ibu bade ka neraka aja kalau bisa arek ya gue ya badai ibu ke neraka alim abdi gaduh keyakinan ibu-ibu bapak-bapak di tawisan neraka sadayana ge nyebatkeun alim eta teh alim teh lain luhur ilmu kuat iman lain alim sotenan ka neraka can apal kieu na boa lamun geus apal kieu na mah hayang boa tong sok tau di alim wae kadua sok disingsieunan ustad tapi omongan ustad teh kondisinya neraka teh panas dawah neraka tiis teu kudu diomong-omong gitu mata kau mah terus terang nya ngabejaan aslina ulah mangmang cuk barudak urang mah sing kuat prinsip itu nu ngaran neraka teh hiji lalega entong sieun padet bilih bade kadinya gitu neraka teh luas jero di 7 lapis itu bisi kalobaan jelema kadua nah hayang kadinya mah teu rese henteu dikarcis itu katiluna loba batur kaopatna haneuteun teu aya jelema di neraka kabulusan teu aya haneuteun gitu aslina neraka teh hiji lega dua loba batur kadituna teh dikarcis kaopatna haneuteun sok pikir-pikir engke di ditu lah kasawarga marese lain sieunan bisi urang pangangguran itu mata kalau dia malah mau nawaran ningali karena usahana lamun jelema tukang kurah koreh ngaramet tong nawaran kapal da moal kabeuli masih ngadug-adugan ge cengek we sesuai calangap sugan itu ibu bade meser cengek mah burung bade da katanagaan ku ladang nya bu tapi lamun ibu kuling ngaramet di tawisan kapal ngece ka aing teu pan itu aina urang dina keadilan Allah jaga di akhirat Allah boga sawarga jeung neraka kira-kira nu katanagaan ku urang we moal nawaran nu mahal-mahal nu murah nu katanagaan ku urang bade ka neraka rarasaan ka neraka mau burung katanagaan sok lah katanagaan lah ka neraka mah nya ka sawarga mah kudu mikir 2 kali modalna hiji jauh nya kasawarga mah jauh entong-entong ditamakan di arah-arah masar kasawarga tingali dina kitab Situl Kiamah nya di arah-arah masar ka alun-alun sawarga encan kasawarga mah ka itu naik di ojek ieu mah nepi ka alun-alun heulaanan di arah-arah masar ka alun-alun sawarga teh lalakon 3000 tahun kana Avanza polgas teu direm pisan 3000 tahun teh aina jelema di alam dunya teh gablek sapeda-sapeda acan hayang ka sawargane kukumahan kudu ngarumah sakeun maneh lah gitu kadinya we kanu caket ka neraka ka sawarga mah jumna ka sawargana ge ka sawarga kan dipariksa saurang-saurang wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun wallahu alam. Ibu sok karaos Yasin itu untung teu apal jerona eta nya itu juga nanti nyantai lamun apal kana jerona eta lamun teu dicoret ayat eta pusing ngadanyana itu bima jeung sakabeh perkara yaksibuna anu kantos dipidamal ku urang aina di alam dunya ti luhur saujung rambut ti handap sausap dampal tukallimuna bakal ditaroskeun deui kitu aki-aki aya nu maot datang ka ditu karek jol ge langsung ditanya can ngarenghap-renghap ajan itu da di alam dunya ge sulit teh neangan jelema jujur teh Pak tapi teh nyaho lamun eta teh nipu geus biasa dipake teh ya
sok aya nu kieu pan aki-aki nanya gini jang naon wedal sakane kitu nya ngajal teh urat abdi mah cenah rebo tah eta teh tukang tipu ngaranna nama tukang tipu ai kitu waktu bijil ka alam dunya geus inget rebo sing barang bijil boro-boro ka inget rebo luhur handap kaler kidul teh apa geus gede make nyaho rebo tah eta tukang tipu itu cek nabi manta kabaro ala takaburi puasa rakatun lamun jelema tukang tipu tipu deui baya karasaeun yan hasil nipu teh kumaha itu da barudak sok kitu lamun ditanya teh ngaku jang naon wada jadi mah rebo ieu geus kaukur ku ilmu ieu jelema nipu diri ya tipu deui ku ilmu itu cek ilmu jang sing inget nu wada rebo mah kahareup ti kusruk ka tukang nangkarak oh tembokeun lalajoanan nu wada rebo mah rebo kemis jumaah daek teu daek nu wada rebo mah tahlil mimiti poe jumaah lamun mundur ka tukang bakal nangkarak nu wada rebo mah rebo salasa senen nu wada rebo lamun gering mimitina senen hubul weh dibawa ka mamana ge lila lamun nu wada rebo gering mimitina senen matak nu wada rebo lamun gering mimitina senen antep dibawa kemana aja mau bener engke ke serangan ya gitu teh nya watakna sulit hati itu sulit penyakit teh nu wada rebo mah teu payaan mun ka batur teu panujuan lamun mere ka pamajikan isuk-isuk mere lohor teh ditanyakeun deui teh mah sulit mah gitu lamun lalaki geus nanyakeun di budug lohor eta rebo geus masalah matak tara lintuh nu wada rebo hatena sulit penyakitna lamung ngeus da watak sulit mah kana lamung beunang penyakit mah wah rebo aja mah tinggal nungguan jumaah weh tahlil geus mah bener kitu nu wada rebo mah teh sak lalajoanan ka batur teu panujuan itu manehna ku batur tara dianggap tah wada rebo mah kitu sulit tah itu matak mun bijil ulah rebo nu geus kitu bener itu adana we cenah di kemis wah jelema kemis mah jiwana jiwa kokoh teh dibabuk mah tara disada itu teh itu nya kajian awewe tang-tangan mentage hate manehna teh hayang merema keket deh nah eta mata lamun teu mere wae kemis geus masalah teh nya adena we di jumaah wah jumaah mah nyanangul wah dulurna alus den poe sayyidul ayam yaumul jumaah raja poe teh jumaah lain bijil jelema raja poe sayyidul ayam yaumul jumaah dipake bijil ku jelema mah wah dulurna itu udah jumaah teh naktuna genep perpok jodoh kudu biji 12 ai geus benang genep nek nang ka mana baturna matak jumaah mah kudu jeung jumaah deui eta repok ngaranna kumaha repok engkena paehna bareng repok itu jadi henteu ngabangakeun tatangga lamun paeh teh saimah kitu lamun ngegali teh saimaheun gitu nu teu repok mah sok ngeureuyeuh lalakina heula karek ngarenghap tetangga teh hos mah jiga jadi ngali deui tah eta teh kurang repok itu adina we cenah abdi mah Sabtu jelema leukeun bijil Sabtu mah saumur-umur mah page jeung duit gede sok teh ngali nu Sabtu mah alah paeh jeung beunghar mah awe sadisakeun lalaki usaha salah bijil da kitu nya nah sadna bongan ngaku coba lamun urang jadi jelema jujur tanyakeun ka aki-aki tukang ngitung ki coba pangramalkeun pangitungkeun nasib abdi itu da abdi mah lahir ka alam dunya teu inget poena naon cing pangitungkeun abdi wadana duka soak tukang ngitungge ka jelema jujur mah eueuh hitungan jelema duka tah da aremung jujur deh nyararaku we nya babari katipuna matak di alam barzah oge di alam kubur aya aki-aki maot barang datang langsung ditanya cuk malaikat ki sabaraha taun anjeun di alam dunya dawak nepi ka ringsek kitu sia batur-batur jarak jagi alah kekeyeungkeungan
itu lamun jelema jujur ngacung malaikat uing ngabijil teu eling teu nyaho beurang teu nyaho peuting paeh teu kanyahan korolosna kesimpulan uing teu nyaho umur uing tah jelema jujur cuk malaikat sugan can tetangga maneh aya nu apaleun kana umur maneh aya sanu apaleun kana umur RT moal aya nu apaleun kana umur jelema iwal ti RT duka di dieu parurah sabab sebagian tugas RT nyatetkeun setiap wargana nu ngalahirkeun sami parurah matak umur jelema ayana di RT kadete da buku lawara ting sengke dipanggil aki-aki ditanya di itu aya nu apaleun aya sa RT panggil caina mangin keur kebon RT aja nya kepaksa RT di bawah heula ka alam barjah penting aki-aki tanya itu datang ke itu teh RT pinter deh teh bener saya iya rakyat anjeun itu malaikat upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi ayeuna mah sanes tah pinterna RT meureun sieun diudag di kadeunya elah aduh waspada RT sieun balik milu jika nama matak upami nuju di lemur mah ieu teh rakyat abdi tapi ayeuna mah sanes gitu aya RT aya naon cenah malaikat manggil kami itu keur ngored paduli urusan ngored mah ke dieu penting ieu saik nayakeun ya aki-aki sabaraha umurna oh nya loh kabeneran ieu bukuna dibawa sailikan tingali ku RT cek Pak RT dina bukuna teh malaikat ieu umur aki-aki teh 80 tahun pas jeung poe tahlil nu kahiji berarti jejeg geus cenah teh aing nayakeun sakitu ka kebon deui sia mah pulangkeun deui ka kebon ngore deui we ada kade teh kamana ge buku eta mah ulah tinggalieun bisi keur balanya di pasar dipanggil kudu balik ke lama cilaka pesakan buku eta mah ka mana oge gitu geus cenah ka itu balik ka kara aki-aki ditanya ki geuning umur anjeun teh 80 tahun cek RT mohon pain Daudi mah teh nyatet itu jelema jujur terus kumaha cek Allah potong 15 tahun bonus potong 15 tahun naon sababna dipotong Allah teu ngawajibkeun ibadah ka jelema nu can baleg 15 tahun bonus tah urang ge kalepasan teh coba lamun 15 tahun hos mah mau loba permasalahan ieu mah ngeureuyeuh geus kieu mah kacau leuwih ti 15 mah tu kalimuna madak ulah sok kalalangkunganan jang 15 hos 15 aman ka itu na ge kan batu kong si boga motor ini penting selamat gitu kakara ditanya bima kanu yaksibun setiap nu dipinamal ku aki-aki ditanyakeun ku malaikat 80 canak 15 tahun berarti 65 nah mimiti ditanya tilu heula ki salila 65 tahun anjeun di alam dunia sabaraha kali anjeun dicukur pang heulana ditanyakeun dicukur poho deui we dicukur citak ku malaikat mangkaning malaikat teh ngajingjing gada dua siki nu hiji cadangan nya bentukna awas kadu cangkangan didamelna tina wajah meunang ngeueum jutaan tahun di neraka khusus keur ngagebug hulu jelema nu poho dicukur gitu ki sabaraha kali dicukur kalaluak untung ada malaikat teh ameng ka dieu lamun ulin ka dieu nu dicukur mah ruksak lain heureuy nah Yasin bima kanu yaksibun mata ka dieu barulah jarang dicukur bising poho deui itu mata malaikat teh nanyakeun itu ajengan sabaraha kali dicukur wah teu boga didiliwan kitu sakitu ge apa nu karep dicukur kieu mah paduli santri ustaz ajengan dia timpah wae poho mah mangkaning teh gada teh nu pangalitna teh 35 ton khusus kanggo ngagebug sirah jelema nu dicukur poho deui geus kabayang nu dicukur mah diancam lah nya lamun turun malaikat ke alam dunia ulin kata makan loba nu dicentang ke malaikat
tepung di jalan Pak seberapa kali dicukur kalah luak liuk ada umat nanten itu kebot sirahna peletang coplok sirah jalan dauh baudan tengah camakan tergagak di Madinah we itu yang mau isu menghajikan minyak umroh ke Madinah hulu wungkul itu hayang jeung awakna malaikat bujurna tinggalin centang deh di bujurna kakarek nuturkeun ka itu huluna balik gitu mau lah lawara teh dasana seureui teh Ustaz digalobani nyaritakeun neraka urusan dicukur mah teu daekeun da manehna aya gunul nya gitu ulah lawara pokona anu gunul mah digebot teh ngeus ruksak nya tak sok kaina itibar pilih ku urang itu mending digunul di gebotan mending dipanyangkeun buuk nyerakeun aki-aki teu mah pilih lah ai dipanyangkeun era geus kolot ai digunul kada digebot tah kitu eta mah pilih nu mana we lah nu kira-kira geboteun itu turun teteh kana mastaka bu bapak teteh cepil ditaros jelema nu hayang ka sawarga maruk teu ditalungtik salila 65 tahun eta jeuli dipake ngadenge naon wae cenah ki kudu apal kabeh teh salila 65 tahun teh ngadenge tongeretna ngadenge bajeun ngadenge nu ngaji teh kanggo naon apan bakal dihisab engkena bakal dihitung diangon nu sae sabaraha kali ngupingna diangon nu awon sabaraha kali engke dihitung itu seueur nu sae dikasawargakeun nya seueur nu awon mah dibor we kagok totos gitu ibu kagungan cepil pengasihan Allahnya kagungan bu cepil alhamdulillah untung Allah teu nganyukeun sabaraha cepil teh bu 2 tah kitu jelema linglung mah ai teu ngaji mah sok juga bener tapi salah ya cepil teh hiji bu 2 setenan liangna daunna sabab lamun cepil aya 2 bakal beda dedengean gitu lamun ngadenge goong teh ceuk nu katuhugung ceuk nu kencamat tek berarti 2 ai gung keneh mah hiji tah kudu apal kana jurmiah teh kitu nya tinggal jurmiah mah paburisan nya alim-aliman kana neraka kumaha jalan itu jalan ieu teh lempeng ka dinya itu ini maknanya kitu bae teh di etang nguping salami 65 tahun komo jelema baheula mah ya jelema baheula mah da umurna pararanjang 800 tahun 800 tahun yuswana teh aya nu nepi ka 1000 tahun itu jadi di mana maut teh itu wareg udar iderna di alam dunya na ai 1000 tahun mah ieu mah 60 70 teh ala geus kekeyeungkeungan euleuh eta jelema atuh lemur urang ge can ka ider kabeh kala geus rek paeh manten jelema alah nya nya abdi emut tahun 80 nuju ngaos di Bandung balik kalirin lapang Husein Cibogo didinya muncul logika pandangan logika sanes hukum cek akal jiga nama Kiai Ustad ajengan teh kawas musuh jeung dukun ya da pastilah masyarakat umum ge boga ciri kadinya abdi moal ningali kana masalah permusuhanana naon perbedaanana bisa jadi teu akur kieu matak milarian jelema kolot di mana aya jelema nu geus rada kolot meusan ai 100-200 tahun mah lain kolot ya budak kamari sore nih kitu lah komo 80 tahun mah udah kamari pisan itu eta masuk cingkareyeungkeung saten panipuan jelema 80 lempang ti jagjag eta teh nipu sabenerna mah beranghakan beki digawe mung matak lempang nanti kita angkog-angkogan bayar dipercaya ku incu da eta nyarekan incu mah bedas keneh berarti nipu ku kitu kae teh nya teh matak lamun aya aki-aki nini teu daramang entong dicana ka rumah sakit jelema olo-olo mah kalah betaheun
sulit lanong gaya teh. Lanong aki-aki mah anu paling sae lanong nini eta pada diangomangan teh kajen. Lamun aki-aki gering cobi abusan gaang celikna. Lamun teu ngadereng-deng henteu kudu dilanong asal dibasihan gaang oge lari moal beunang diudag ku budak ngora oge. Kasebut dibawa ka rumah sakit mah kalah nampuyak atuhun. Tewak udah ngora aku genepan mah nili rarampeolan tewak sup gaang dipasihan genep ke edan. Kasih bangnya malah kena mobil burung lari gitu lanongna nyamenak saura rencangan ayah cuma kolot di kidul seorang tiang nyaka pernah ku abdi di mana di Surade ya di Jampang dugi ke tempat aki-aki teh 15 km jalan kaki cek urang Jampang eta teh jelema teh sakapeung kapenak lamun alus milik papanggih goreng milik mah moal aya tapak-tapakna acan ahkeun bae da sakaloge kudratul abdi kasbun nu penting mah urang berjuang usaha hasil jeung henteu mah kumaha nu ngarasakeun we mapah abdi ti Surade ya sadinten sawengi nembe kapenak aya alhamdulillah tak aki-aki teh ditanya teh ku abdi umurna teh 486 tahun. Oh ieu jelema kolot bener ya itu abdi henteu nanyakeun hadis dalil ya da keur dipondok keur dipelajari nanyakeun sumber ilmu anu biasa dianggo khususna di Indonesia ya mayoritas umumna Subang Utara itu malah ka urang ge ngararango di mana sumerna itu dertejang hati-hati sing horeng eta ilmu teh jero nama tina Quran itu nya tina Al-Quran lamun hitung-hitungan eta karya wali asalna tina Al-Quran palak hisab ijtihad cek wali sing saning jalma anu ngagali kana Al-Quran tanpa ngaji alat bakal jadi jelema dolun mudilun nya doraka nya ngodorakakeun nya sesat nya menyesatkan tapi jelema bodoh butuh matak digali ku wali palak hisab jeung ijtihad muncul karya wali ngaranna lain ngitung tapi hitung-hitungan naon karya wali teh manis pahing anening aboge eta jerona palak hisab jeung ijtihad ulah janji musyrik kira-kira teh apal mah teuing gitu daripada matak nyilakakeun kanya wali keur ka jalma anu bodoh dae kana ka Al-Qur'an mah kitu jerona itu dipapai galdi tapi ka urusan ngaruat saha penciptana wali ka 10 itu da baheula mah muludan oge teu aya jelema nu wani nyebutkeun wuludan teu aya naon sabna di Indonesia agamana Hindu jeung Buddha lamun nyaritakeun muludan dipaehan usaha ge teu nyambung jeung warga Indonesia matak baheula mah muludan teh disebutna teh hajat peling maksudna mieling tah pinter jelema baheula kitu itu kabeh dieunakeun digenti bahasa peningkatan kunaon ngaruat dina kitabna warawahu tah ngaruat teh aya na kitab ngan ngagalina hengker itu muncul we sifat kepribadian nyawaan teu payat musyrik lain musyrik belet teman gitu akhirnya cekcok ustad jeung kolot matak lamun muludan aki-aki sudi cenah ngaruat ge teu hadir eta ustadna tuh ya dari ngaruat ustad kalalabur ka jeung nyarabah heula cak kitu geuleuh sia jeung tah jelema teu anggeus teh kitu teu katahan kaluhur teu ngapung ka handap teh napak jeung tibatan jadi dulur malah jadi musuh gali naon ilmu nu dilakukeun ku jalma di alam dunya nu teu aya dina Al-Qur'an ngan ngagalina nu teu nepi itu ngaruat teh ngariwayat kemudian ngariwayat nabi ngariwayat nu nyunatan geuning teu musyrik nya ayeuna cenah sok di lemur ayeuna ngaruat lemur alus nyaritakeun sejarah lemur supaya tarerangeun anak incu nu aya
Neng Aden Ujang Nyai ieu teh lemur teh baheula mah nyaw kanang maung nyaw kanang babi kusabab karuhun urang baheula nyaho bakal loba jelema nepi ka dijieun ieu lemur bari jeung can aya beko can aya pacul itu ngaguaran gawir oge cukup kuleungeun da aya ilmuwan kolot baheula nepi ka jadi rata nyieun imah hayang panjang umur eueuh nu ku gedong lain teu kuateun jelema baheula nyeun gedongan hayang panjang umur da jelema nu imahna gedong mah kabeh pernah umur hirup-hirup geus paeh gitu sok tingali jelema nu di astana tingali nya nu di ruang cangkangna jelema di handap taneuh di gigir taneuh di arug di luhur taneuh dengan jelema paeh nu di arug kitu mah dara urang hirup-hirup teh nyieun imahna di handap taneuh gigir ku temokan da taneuh teh teh kentengna Jatiwangi taneuh wungkul hirup-hirup geus paeh teh teh itu madak jelema baheula mah hayang panjang umur moungan tara make taneuh tara nu baheula mah gigirna ku awi itu nya tihangna ku awi hanapna ku awi bilikna ku awi kentengna ge tara aya nu muku taneuh sabab ku taneuh mah nya teh sok ponok umur komo ku Jatiwangi sok ponok umur teh ku taneuh mah nya kentengna ge ku awi dibelah taplokeun ngaranna si Wahab budak ayeuna mah aya nu apaleun teh awi teh lamun ditaplok-taplok teh eta kenteng ngaranna si Wahab teu apa jang apa nya matak panjang umur nu baheula mah itu nya matak mun ngangaranan budak ulah si Wahab baheula sok dipake kenteng teh gitu panjang umurna ke nu baheula mah da imahna ge lega itu panon poe meloncor abus ka imah jadi temus penyakit-penyakit di sarianeun panena mah mental bumina di kacaan sinar panon poe nyenter kana kaca teh malikna teh mantulna teh ulah lalawara jadi muncul hawa panas ngadak saur palura ayeuna cuaca ekstrim ieu karya jelema ceuk kalau wala tufsidu fil ardi lamun hayang kuat tong diraruksak ya mapan imah ngerakeun teh di kacaan dah hayang ajur sararea gitu mah di kacaan sararea panon poe teh keur moncor mental deui balik jadi hawa panas itu leukeun parurahna mun carek tunang mah geus ku awi deui kitu lah panjang umur kutu mila nya tumila tongo de weh baheula mah tapi panjang umur kutu mila ge jelema baheula geus eueuh tumila mah paronok ayeuna itu da 60 teh tinggal hirup ayeuna teh seperti jag-jag itu nya ta eta sejarah nu baheula teh wih deui nya tah jang saatosna dibaca Allah nepi ka ayeuna sok aya nu Allah itu beratkeun hamzah mama harkat jaerkeun harkatna hamzah jadi ilah itu cek ilmu mantek kullu ma'budin ilahun setiap-tiap nu diyakini setiap-tiap nu disembah eta teh pangeran itu mata kalimatna nakiro hartina bayatak baheula mah disebutna teh Allah atawa ilah hartina pangeran setiap nu diyakini pangeran da zaman harita mah pangeran teh aya 684 bus abring-abringan pangeran teh gitu urang mah hiji teh wawuh nepi ka ayeuna ge ngagulung berarti mah pangeran dia tuh nu gapleh wae aya itu kumaha seneng ya wal percaya nu teh apa kana sejarah nah make bayata kitu apan jelema teh percaya na jelema bodoh mah ku bukti jelema baheula mikir moal aya urang lamun eueuh pangeran jelema kafir ngaku ngan tetep urang mah bisa leuwih yakin ka pangeran teh hayang panggih salol mah ulah ngaku nepi ka teu panggih-panggih acan kilang bara ngaku baraya mah terus mikir kana badan urang hirup menang nyieun pangeran naon nu karasa ku urang oh cirina hirup jalma teh badanna haneut kajen gering teu aya jelema nu boga penyakit panas teu aya tukang tipu eta itu kunaon cenah bu putra teh ieu cenah teu damang panas jelema linglung lamun budak
panas dituna di imah burung kahuruan geuning henteu haneut teh kitu sok kalawasan deng moal aya nu mangku budak panas mah ya mah haneut disebut panas kalau awas ya adalah hudun nuka kami bakal ngajadikeun kana kecapna eta jalma mun budak panas langsung kahuruan jeung imahna ge can aya jelema nepi ka kahuruan imah wah dongeng matak ceuk manehna itu badan urang haneut moal aya nu bisa haneut atawa panas karena badan urang iwati seuneu muncul logika oh berarti pangeran teh seuneu matak urang majusi mah mangeranana kana seuneu sagrup majusi mangeran kana seuneu itu zaman Nabi Musa alaihissalam eta seuneu nu aku pangeran ku urang majusi dipareuman ku Nabi Musa teh kalah ngagedean itu teparem itu sagolongan deui sanajan awak haneut ge cenah itu dieusian mah beuteungna teu barang dahar mah da mah burung gempar jelema mah itu nya kasenengna urang ditu zaman harita tararuangna teh kana roti mangeran kana roti kitu udah ganana logika matak jelema harita mah ka sawah ka kebon ka kantor ge tara tinggalin di kantong kaneron di jerona pangeran aya nu mekel 7 sewang nu 5 sewangnya kumaha boga-bogana we lah lamun ibu nuju ngaramet perih beuteung pangeran ieu lapar kop kana kantong naone nu beunangna aya kanyutna aya pingpingna aya huluna piteskeun lapar sia pangeran sep opat teteh hulu pangeran teh jag-jag deui nuhun pangeran kitu mangeran kana roti ceuk sagolongan deui sanajan beuteung subuh awak haneut ge da panon poe majus masa mau burung gempar jelema mangeran kana panon poe uyah-uyahan pada boga pangeran bahkan di Mekah pribadi itu di Mekah teh aya pangeran meunang nyieun tina arca seueurna 684 dibabad ku Nabi Ibrahim seep 682 nya sadua panggedena Lata jeung Uja itu anjur setenan ku mukjizat Kangjeng Rasul lahir ke alam dunia bubuk pangeran majusi pareum roti jare di batu Pak itu madak aramakeun mitur Muhammad yang lahir ke alam dunia dia pangeran aing lah cuman dihakan ya itu mun lahir mah mureun aing gonol itu tah mukjizat Rasul mah itu amruk malah diurang oge di Indonesia saimah teh boga pangeran teh 2 sewang sajodo unggal imah gitu menang henteu boga pangeran teh sajodo ditunana gegereun hawu jalubikang gesok didinya keur naon pangeran dituna didinya supaya neuleueun ya jelema teh ngejo henteu kitu matak pangeran teh jauh ti hawu nya sanes aya ustadan encana aya ustadnya harita mah nya kakarek rada bau-bau gitulah gitu jelema saliwat itu cuk ustad haram teh itu nya dilaanan barubuk anjurna mah ku lahirna nabi keneh ngan ku masyarakat urang harita masih nineung teh ka pangeran eta matak digarenti pipir hawu teh ku ruas uyah baheula mah nu uyah teh signa ruasnya Pak gigireun hawu eta teh gegentos pangeran itu matak uyah nage lamun dikodok teh sebeunang da buh tuas itu itu kalah monokan jeruk nage jelema baheula matak awet uyah teh nya muli opat leunyeur ge ruasna 3 turunan itu tara beak teh da buh teh di polongoan ongkoh hayeuh dorojoku kokod galah monokan kitu nu baheula mah teh nya matak baheula urang Islam jeung urang kafir kungsi silitanya cek urang Islam hei urang kafir maneh boga pangeran teu boga moal aing jauh pangeran mah di mana tuh di Babakan kitu batur mah yu bisa yang panggih antur ke pangeran nah urang kafir nanya ka ustad tadi saya boga pangeran boga di mana teu nyahoan itu kalah paeh eta ustad itu jeung debatan nganter ka pangeran nepi ka ina gasok teangan ustad tarewa ku jararea ulah nipu itu ke aing si pangeran ya tuh aing hayang panggil salol mah geus ustad burung pinah ti lemur ieu ge ulah sok panguran